Pangkeun Simkuring Elis Herawati, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori biji gelombang 2, asal sekolah SMA Negeri Biji Soreang. Dina dinten ayeuna Simkuring bade praktik pengalaman lapangan aksi hiji. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurampun. Contoh, salah satu contoh warta.
pendidikan. Lian dibutuh cai bersih, oge butuh sarana sejenna seperti sarana ibadah, sarana pendidikan, jeung toilet umum. Aya oge sababaraha anu mere bantuan saperti nyadiakeun mobil cuci keliling, sangkan katibatan musibah teh bisa nyeuseut di dinya mere patuangeun jeung minuman anu siap dituang. Terus teh unsur 5W1H anu mimitina naon? Gempa menyebabkan cai bersih yang timbul barang langka di Cianjur. Terus di mana? Di Cianjur, Iraha, Salasa, tanggal 28 November tahun 2022. Nah, ayana kejadian gempa. Kumaha cai jeung simbut jadi langka sabab cai sabagian besar katimbul reruntuhan bangunan jeung longsor. Simbut jadi barang langka kusabab bantuan di masyarakat hese ditepikeun, terus akses jalan oge teu memungkinkan. Judul struktur warga mimitina judulna cai bersih jeung simbut barang langka di pengungsian. Terasna kabutuhan warga Cianjur anu nandangan musibah limitnya rupa-rupa lain ukur pangan tapi dari salah sajana seperti cai bersih. Bisa jadi barang langka cai bersih teh. Mangga di sadere kopi tapi gelangan. Kusabab cai sabagian besar katimbul reruntuhan bangunan jeung longsor. Simbut jadi barang langka kusabab bantuan di masyarakat hese ditepikeun, terus akses jalan oge teu memungkinkan. Nah, biasa ibu nampihannya, biasa nampihan beras sumbangan di masyarakat oge nya, enten seueur terkendala dugi ka lokasi teh, bahkan seseueurna sumbangan di masyarakat mah acung istrinya seueur anu pameuter-pameuter bapak-bapak karanggo acung istri. Nah, itu jadi seueur kendalanya. Ayeuna presentasi kelompok 2, mana kelompok 2 teh Yogi Waldi Kenny tidak lagi sih. Sabada mintena teks di luhur kesiwantana nyaeta kawartoskeun ayana Jatinangor National Park nyaeta tempat wisata anu mangrupa kastil jeung taman anu pinuh ku pengembangan publik jeung rupa-rupa kaulinan barudak. Nah, sabada mintena teks di luhur 5W plus 1H na buat naon diwartakeun ayana Jatinangor National Park. 2U saha masyarakat Kecamatan Jatinangor. Wen Iraha 18 November 2022 sok pepeningan. Naha supados ngagerakeun ekonomi masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Di mana Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Kumaha? Sebab Bupati Sumedang dari yang berkulir libatkeun ayana destinasi wisata jeung otomatis ngagerakeun ekonomi sareng gerak tenaga kerja beliau hayang pihak investor utamakeun warga lokal dan tenaga kerja pembangunan wisata gen. Strukturna judul Jatinangor National Park adu manis kastil jeung taman teras pikeun masyarakat Kabupaten Sumedang sawadina ngarasa Abdi Nanda Abdul Siradi di kelompok 3. Abdi bade mempresentasikan warta KBM Tilu Pola di sekolah nu kemusibahan. Si dina warta KBM Tilu Pola di sekolah nu kemusibahan. Sampai Senin tanggal 2 hiji Maret 2022 Kabupaten Cianjur Ender Dinoyankeun ini 5,6 magnitudo. Aya 138 rohangan kelas rusak. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Jadi bahasa Sunda teh gambaran etika jeung moral aya bobogor nu jelas nu ngalukeun luhurna bahasa Sunda. Jadi ngarasa bunga jadi bahasa Sunda teh jadi bagian dina pelaksanaan kurikulum merdeka. Muatan lokal nu dikembangkeun jadi bagian penting dina karakter bahasa Sunda.
Usul lima satu hadina waktu ini eta wat naon Bupati Purwakarta Ani Ratna Mustika ngajubung rombongan komunitas bela Purwakarta pikeun masrahkeun bantuan ke para korban dini di Cianjur. Cekap wae? Cekap. So, maksudnya ayeuna LHPD-na dihubungkeun sama tos tadi. Ngomong, ini sama tos tadi ibu masih sirena dibeli. Nah, soal dia mau kita ikut ka dieu. Tah, calis deui saluju sareng tadi hideung cali. Matos tadi teh calina sama tos tadi. Calina saluju sareng yang tadi. So, atas cali terima kasih. Terima kasih para tos. Nah, so, Facebook Kenny sebenarnya HP-nya ayeuna ulah ngana refleksi diajar. Cium nu bade refleksi diajar dinten ayeuna. Kumaha? Nah, kan pagi itu tadi rewardna saya kedua kan biasanya dengar di kantin ke dibayar ibunya. Oh, lalu bade refleksi pamajaran dina dinten ayeuna ieu biasa. Oh, ada sadari kajuan, mangga, ada sadari kajuan. Alhamdulillah tadi kan atas kese janten dinten ayeuna teh orang sadaya diajar perihal warta dimulai pengertian warta, struktur warta, ciri-cirina sekarang ngabedah isi warta aya ngumpul teras